aing budak ieu kalau yang cocopet ge. Awas ya ku aing sukul aing mah. Sama na jelema teh. Mesti ka imah. Gara-gara si Jajang jadi kuring kudu mandi. Tapi ari geus mandi mah sigana teh payu beureun ka parawan oge. Ulu eta pot kembang can dibenerkeun. Aya bahan si Isah ngambek kieu carana mah euy. Wah. Aduh. Aman kieu mah euy. Oh! Jajang! Lolohot budak teh. Kabina-bina teuing ya. Anu jadi kolot teh. Karek geus mandi, durhaka si Jajang meneh teh. Aduh! Ampura Kang. Aduh, naon dieu teh? Ampura Kang. Kela. Ari maneh saha jeung kunaon maraneh teh ralumpatan kitu? Ieu urang dian, budak memang ceng. Ieu si Jajang harus sakeun gitar urang. Aduh, teuing budak loba san ngariweuhkeun kieu aya. Urusan gitarnya ke ku akang digantian isu. Tapi maneh omat tong ngambek kasih Jajang. Terus tong loba obrol deui ka bapa maneh. Uceng nya. Ya tuh mah. Tuna we gitar mah di dia ke si Jajang nganterkeun gitar anyar ka ditu. Mohon. Nun mah, sok. Ari budak ayeuna kalahkah raribut batur mah upacara Hari Pancasila dasar duh. Cek urang mah ka ditu kalapang upacara. Op teh, op. Hoyong ngojay we teh. Manawi aya naon? Eta bade naroskeun seisah manawi aya. Seisah teh teu aya teh, duka ka mana karo kita tadi. Oh, mohon atuh. Nya ke ku abdi didugikeun nya. Mohon. Jajang ari maneh. Lila-lila urang di dieu hirup stres ngadadak sugan. Aing mah ke isuk pagetok ku aing kabeh disaeur balong. Pokona mah di Cibentang ulah aya balong nyewa beko sakalian kitu carana mah. Aing mah sementara mah ek hati-hati aing mau deket balong lihat Ya, kamari aya ceu iji mending hajakeun ka imah geura.
ngomongkeun teh pajar teh nyeun imah cenah. Urang mau boro-boro jeung nyeun imah, bayar bang emok ge pak pikpek. Eta mun aya cucutik da mun hade mah ditakol geura. Nya kitu kapan gama eta masuk kitu ngobrol lagi luhur pisan. Heeh nya. Ning nuju naraos, nararangkul. Nuju naraon ieu teh ngararumpul. Ah biasa we tah nuju nyaeutkeun ka karet. Bu aya keneh ka Oh karetnya nya daripada mah Ai abang tos mangkat dek. atos we. Pahingan si gagalon. Iya. Abi teh tadi teh ka bumi nanya Isah. Aku teh digeruan. Nah, ya Kang Hamid. Si ganu stres geuningan Kang Hamid teh nya. Nah, aku naon? Atau beda 10 tahun meninggalkeun keluarganya jadi rada stres. Ah maknya. Nya puguh ge. Abi teh kan ceritana teh nyoran ce Isah. Nah, ujug-ujug abi kadinya bari ekti soledad gerajangan dalaleueurnya. Ai kadinya teh eta jugjug ngecebulkeun karep cek abi teh. Eta abi teh ditaros nah aya naon Kang Hamid nyebulkeun nyalira. Cenah nuju hoyong ibak we cenah geureuh. Cenah kumaha eta Kang Hamid. Ai kitu nama ya Kang Hamid nya. Eta stres kumaha meureunna nepi ka balong manehna ngajebulkeun sorangan. Ai baheula meureun memeh mangkat si ieu teh sini Isah teh kinclong. Ai ayeuna meureun 10 tahun ditinggalkeun datang teh torok mong kitu. Ya pantes atuh ngajebulkeun sorangan untung teu bunuh diri gen. Ih puguh ge datang teh lain kalah ka sono. Kalah ka sieuneun meureun bedah torok mong kalah udag-udag we tu nepi ka naek kana takasa. Kalapa sagala eta Kang Hamid. Udak nama mamawa bedog mun teu ditahan mama metak mencit mamareunan. Sebenarnya si Jajang mah da geus kitu adat, nanya geus pada apal geuning budakna teh bandel. Kapan Kang Hamid ge mun teu percaya dengan eta teh si Isah meureun pedah remong. Lain remong, puguh eta teh kurang perawatan, meureun teh kaurus 10 tahun ditinggalkeun atuh. Heuh nya euy, urang ge kudu mikir sabenerna mah awewe teh. Ulah remong-remong teuing. Meureunnan lamun boga untuk meureunnan mun ompong kudu diieun, kudu ditembokan. Kudu dieu nya. Terus ieu ye nu kararieu ye hideung meureun kudu rada diglowingan. Amin teh Kang Hamid teuing salaki si Ce Isah mah salaki datang teh kalah kasieunun salaki teh. Orang ngobrolkeun batur pamali. Ih, orang mah lain ngobrolkeun, nyaritakeun. Beda atuh nyaritakeun yang ngobrolkeun mah, nyaritakeun mah matak dosa. Nya ari ngobrolkeun mah matak dosa, menyaritakeun mah moal dosa. Ah, sok sarwana wae. Geus atulah urang mah ek mulang heula ek can nyangu. Coba budak bisi ngamuk. Ya, Assalamualaikum. Kami segenap warga Bentang mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia semakin maju. Mudah-mudahan keadilan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya daerah semakin berkembang. Semoga Indonesia menjadi lebih kuat dan damai. Tong hilap, subscribe channel Putra Cibentang gratis. Daya rugina. Tong hilap. Hilap subrek Putra Cibentang. Udak nama si Jajang lamun mamawa ih. Yo, sekali Ah, pas ngobrolkeun batur pamali.
3. Broken mamual dosa menyari 3. Atuh tadanya teu ke stres kumaha ai ngaran Kang Hamid 10 tahun memeh indit mah heuh serupa si Nyi Isah teh ya mungkin slong siga si Andin maneh ningali teh dina fotona oge diciuman teh si Andin nah tuh ai murang meuni torok menghideung yeuna teh siga yeun ku katel teh nya pantas teu stres kumaha meureunnan